tah dengekeun ku sia anjing tak keur budak awewe nya anu nyebutkeun urang Sunda di polotatan ge nangis kitu nya. Neng yeuh aing mah lah aing mah hayang papangih sareng mah jeung kolot sia anjing tah. Nah boga anak teh kacekan boga anak awewe atunya. Langkah teh non akhlak teh kitu-kitu teuing sungut sia teh bisa dijaga anjing atuh. Jadi awewe mah kudu bisa ngajaga diri. Mulut ge kudu alus, sopan santun kudu alus neng ya aing ngajaran mepelingan ka sia nya. Da yeuh di Islam mah henteu ngajarkeun urang ngagoreng batur teh. Henteu diajarkeun urang ngahujat batur teh teu diajarkeun di agama mah. Nah eta nu diajarkeun teh tentang perbuatan nu aralus goblok. Aing mah hayang nyaho ari sia budak saha? Budak jelma apa budak genderuwo goblok. Asa kungeuna sia mah eta sungut papatuk teh. Ari kitu mah heuh pantes jeung beungeut sia. Sia mah lain geulis. Goblok sia mah sarua eta teh beungeut sia mah jeung akhlak sia teh sarua. Kawas kadu ragrag menang mulung. Heeh, kawas kadu menang mulung, buruk nyaho teh buruk busuk anjing. Bejakeun ka kolot sia eta apa teu era kitu boga anak nu kitu ajaran waralus eta ka budak teh. Sopan santun ge geus araleuweuh koplok teh. Ku aing hayang dibere sepaheun sia teh. Ameh ngabudah jadi koneng sia teh sungut teh heuh. Koplok teh.